guys, Mama Bungsu ayeuna bade angkat ka rado majalah rekor menuju Kang bade nepangan aku bade kelas sinetron sedang di asup akileng sareng pahiwan. Terus mama teh panginten bade kawado bade ningali ieu bade ningalian kebun mama geus lami Kang teu dilayad. Bade nepangan anu ngebona deui terus tilu pinten Kang ayeuna teh. Terus bade nepangan guru ngaos mama. Dah gitu. Kaditu Kumaha cenah kaseruanana mama urang tinggal di lokasinya. di lokasi we pokoknya ulah hilap tonton terah di Bandung channelnya Ucu. Ayo ayeuna mama dadayu. Hayu deh, ayo Pak A, Iki Yuki. Jeung Nene yuk. Datang kade bener ningali ieu calon tahu ya sareng Pak sareng Kang Bonsai ieu suruh lah kabarnya siapa sih aya sabaraha lami di dieu Kang Ujang ini satu oke deh pasukan Kulon kali pulau lali ka dieu ayo udah dia ki ini kira ngarasan tahunna panas kenenya nah cingkang urang cobian tahu Kang Ujang tahu naon namina karasa Karaos karasa tekan Karaos tahunannya mah. Artis Nur Pai. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bagja. Ayo jalan-jalan yuk. Kuna teh di daerah mana cenah mah? Pak Ujang teh? Di Kacangkuang ya. Dharma Raja. Seniman oge itu Kang Bonsai. Alhamdulillah. Kang Ujang mah. Bonsai teh sering ningali TV abdi Nah teh. medley sareng organ tua Di mana, Kang? Di Jatinunggal. Oh nu kamari teh gitu mancing teh udah ngobrolkeun cenah aya hiji-hijieun cenah. Ya, si Teh Hayu. Di Jatinunggal. Nah mama ge ayeuna bade ka acara kadinya ti para ti bade ka Jatinunggal kan anu jalan saya nu saya kadu bade jalan ka Cisampih teh. Oh, eta Lingkar Timur. Tah kadinya. Dan juga dalam sinetron ini teh aki lengoy. Terus mama kada ngalongok kana kadinya teh. Ah Kang Ujang heula teh teh surprise. Ya gitu. Siap. Guys. Alhamdulillah Ucu. Iya Ucu, Mama Bungsu. Kalaresan ayeuna teh. Kalaya ieu punana Kang Ujang. Ayeuna teh salah sawios perusahaan tahu Ucu tah. Urang cobian tahuna. Iya lepetna ngadamel Kang aya nu ngintun teh tapi. Ngadamel. Bojo, bojo teh segala biasa tuh tilai Kang. Di mana itu? Hah? Di Celangan. Kalau itu lemur naon namina? Ieu teh Desa Ranggon. Ranggon, ya bener Ranggon Pak. Dharma Raja. Ranggon Dharma Raja, itu panginten jalan enggalnya. Jalan Tinggal. Tapi tahun naon? Namina tahun naon jadi nu Kang Ujang teh? Tahu Karasa. Bener, ojak karasa uyahna. Sareng tahunna karaos pisan lucu. Cik kurang kebian ke Mama Bungsunya. Bener karasa asina lepot lagi Pak Ujang. Kaos? Laras? Alhamdulillah. Cing tahun ada kan tadi mah bobodohan cek nyonya. Ayeuna mah nyaa kamu kada. Sajarahna kumaha tiasa janten tahu karasa cing awal-awalna kumaha Pak Ujang? Karasa sebenarnya uyahna karasa Kang. Kawitna teh nya ningal kios-kios tahu Mirasa teras Jati Rasa Agung Rasa seueur rasa
Terus Kang Ujang mah gaduh idenya. Mohon gaduh ide. Wah, berarti nu abdi mah kudu karasa. Laras Ulah karapisan. ulah mirasa Karasa tapi pisan. teu karasa. Karapisan tuh karasa pisan di mah. Mun kitu dapain. Ada bosan ieu nuang tahu ieu. Itu Itu ieu ge- penonton tuh. Tuh itu ge mun. Kalinten teh nya. Kemarin tadi malam ulang tahu. Kemarin kan aya gitu. Rok aya bolosna ieu Kang Ujang. Dintenan diperena. Upami kantenan mah sok dinten Jumaah, sok aya itu. Nah, pemirsa, kami ada ngagak tahu Kang Ujang karasa dinten Jumaah cenah. Pada Jumat. Oh, pada Jumaah sok Pada deui. Jumat. Oh, pada Jumaah mah sok deui cenah lucu. Panginten perasa teh sebuah Jumaahannya. Oh, udah orang Islam mah kedah menghormati dinten Jumaah mah kedah sama rajin ya Kang Ujang. Kedah ngelakonan. Kakak kita kan? Sok atuh di Mohon. cobian takuna. Tegadu rencana muka cabang Pak Ujang. Gaduh. Bade buka Mana, Kang? di sekitaran Al Kamil. Al Kamil ya. Oh iya. Mudah-mudahan Emang join jeung mama susunya. Afghanistan oge meryogikeun Pak Ujang. Abdi bade ka Yaman. Oh Yaman. Mau Kalau oge teh ngarencanakeun ah. Rek duwe sareng Kang Ustad Ujang. Yaman. Matanya banyak orang buka di mana. Cara bari 20 oh rencana 20 titik nya banyak. Di mana wae eta Bah? buka milarian heula yeuna. Oh mohon atuh. Buka di Yaman, buka di Oman. Tah kitu nya. Nyariosna anjeunna hoyong 20 heula. 20 heula nya mohon. Eta mama 10 jadi 30. Tah kitu. Sudah harus dah. Sudah ngadu Cabang. titik cabang. Janten Kang Ujang mah, Kang Bonsai, Kang Lesan, bisa jadi pengusaha teh seniman gitu. Beres. Kalau saudara kita biasa ngacapi, Tuh. murid namang iblisnya. Kemarin mah iblis bapak di mama. Biasa miut. Terus biasa naon deh? Rompet Pancasila. Mohon. Pancasila. Naon deh naon deh? Ya, nama budak nama hiji aja. Sunda. Multi talent lah nya dugikeun ka nyeusehan nya nguge lah. Tengah rumas. Multi talenan. Nya. Kang Ujang. Ulah hilap upami ngalangkung ka dan Paraja. Ka tahu karasa Jalan lingkar. Jalan lingkar. Sindang ka Tahu karasa. tahu karasa. Karena tuh dibalakan tak. Pasti di bonusan. Tah kitu. Bodoh udah kemasa kalinya. Sakarinya. Jadi imbalannya Kakang Ujang di tahun merasa bonusan sakarinya untuk. Tapi karinya harus agung gitu. Apa sakarinya sakitu? Aya karinyang mini. Tah kitu. Nih katanya mama karinya agung kelebuk. Yang ngapo emang rumah sakit Pilih peryogi tahu koneng. Mohon. Oke. Dia rompok produksi. Mhm. Sudah modern. Pakai boiler. Beli peryogi acara hiburan. Oh, semacam tahu cibuntunya. Mm. Kecapian. Kacapi bajidor. Kalau ayam Dijaipongkeun. didangdutkeun. Didangdutkeun. Nganggo juru kawinna. Mama Bu Mama Bu Subandung. Iya, lucu. Sareng mama sehatnya. Laras. Mama. Anu parantos moyan geuning. Moyan panjang tujuh. Moal biret deui. Siap. Alhamdulillah kami yang mama teh berkat pidu anak ti orang Jawa Barat khususna umur sedunia se-Indonesia parantos tampil di Indonesia nya teh seneng Kang Nasa dina acara Ambiar. Nah, sareng Kang Narya mah konser, sareng Nasar mama kalaresan di bulan ku anjeunna duet sareng Kang Nasar di Indosiar. Terus di Amjar, Kang Trans TV-nya sama di Amjar. Terus di Tunis. Terus di Tunis di Amjar terus di acara nunggu kita nanti Pak. Tawa. Tawa itu berkah. Tawa itu berkah. Nah, mudah-mudahan we pidu ati sadayana mama teh neras. Biasa ngahiap-hiap udah. Amin. Nya da ai mama mah indung sarerea dan justru nyontohan gitu berkarya terasnya Berkarya. ulah bosan-bosan Teu aya deui. Konek usaha deui. nya gitu
seniman teh berat kurang di ieu-na di naon teh namina teh dijunjung tinggi dilestarikeun teras berkarya teras mama oge Kang Ujang mah udah mah ngaremutan lagu nu baheula teh mah nanya mama teh harai teh mama kasih keneh ngaremutan lagu jadul lagu baheula teh mumpung area keneh araya keneh mohon ketos ieu mah aduh bade kasar anu aya penerus kan mama ge alhamdulillah Kang Ujang kamari teh nya mama teh diuleum ku jurnalisa geuningannya jurnalisa kan eta teh ni ngepen pisan alhamdulillah seneng teh ka mamanya pas selasi saum kamari mama cenah hayu urang syuting di Neng di acara jurnalisa tapi cenah Neng mama kan di pabrikina anu geus beberapa tahun teu dianggo sok ngaliput-liput bangsa-bangsa napa juri-juri teh misteri cenah wayahna nya mama kada nyanyi lagu-lagu siap teh naon disebutkeun sok mama kana hutan kapten nya hoyongna lebekeun cenah bagus nya rang tabihan mama Kemang Gadung cenah teh Mang Guru da nya eta mah Kang baru ini nya pabrikina meureun akang terang di Bandung beberapa tahun terus di kosong angseuna ge tos benten pas mama bangkudeuk sareng Kemang Guru jadi karadio teh mohon si akang agungnya Pak jeung kalebetan yang Prabu Siliwangi cenah teh padahal meureun barudak mah komo terang dina nya da pangintennya ari identikna lagu Karuhun nya sareng Karuhun urang Karuhun yang Prabu Siliwangi nu lebet teh kamari dia Kang alhamdulillah eta film anu mama ngaheulang lagu eta teh di film layar lebar teh nya Pak naon ini judulna teh Pak Sewi Dina ayeuna nuju diputer di bioskop ageun nu ngawihna teh nya mama alhamdulillah dianggo ieu nya Pak gender pembukaan Kemang Gadung teras Masjid Siliwangi da unggal anu muka teh mama cenah merinding banget sok kitu barudak eta mah eta kagungan terus nya buatan Neng Jurnalisa salah sepeda mah dina judul film dianggo film gitu alhamdulillah nu kamari ge mama pas mama dengan mama Kemang Gadung sama layar lebar Sewu Dina tuh Pak ya kita bintang beri alam mama bintang beri alam Yayan Yan mama Mata cari tanggal 4 kaping teh teh. berantem tah si Mang Iblis Tuh, acan akan tan apa? Dasar si Amang Iblis cek mama teh. Kan masian acara ka mama teh di mana nih, Pak? Majalaya. Di Majalaya di Lembur Anjeuna, cenah kangnya di Warkina, cenah gitu. Ieu cenah mama kaditunya bari kaus siap. Efek teh. Adanya cenah kaping 14 ya, Pak. 14 cenah gitu. Siap cepat teh sebetkeun bae. Tapi malemna cenah gitu. Tapi wengina cenah gitu nya. Siap cepat teh ya siap. Ari mama teh padahal siang teh manggung di Kaping 13 teh mama manggung. 13 teh mama teh manggung di mana kita? Pelajaran yang tah. Mama teh ada 2 panggung siang teh ngedeblo. Terus gitu mama teh wih we jam 5 teh nyapaannya atas 2 panggung teh wih we. Mama teh karek dugi jam 7 tah mama teh atas bak naon. Duh we bogotot ngalenyap mama teh jam 8 Kang jam. Terus kalai meureunan mama teh nya. Ngacai meureunan mama teh. Ari pa mah kieu. Cenah mah tah ieu kanggo enjing cenah siangna urang teh di mana Jatinangor Di Parakan Muncang. Parakan Muncang siangna cenah. Ngina di Mang Iblis. Ngina di Mang Iblis sepatnya sok tata Pak teh tos taikeun ngadamel iklan siangnya. 13 ya Pak, 11 siang. Taikeun cenah ieu mah sok ka Mang Iblis ngawe ade nyuhunkeun foto nu gaduh hajat. Sareng Mang Iblis cenah urang taikeun. 1000 Kang kade lagi 5.000. Nah, cenah ke nyuhunkeun foto nu gaduh hajat sareng Mang Iblis urang taikeun iklan kanggo enjing cek Pak teh kitu. Eta da untung terus sok atuh Pak, tos taikeun mau siang nya. Mang, cek Pak teh mah nyuhunkeun foto nu gaduh hajat sareng Amang bari diiklankeun ayeuna bari taikeun kitu nya. Tapi kaping 13 wonten ya.
kalau 14 kan 12 mereka jam salapan mama Aduh. selesai guing teh kupanya sok besoknya ya atas saya besok gerataikeun nah ipek temang bade nyunkeun foto amang baru aja kang amang bade ditaikeun kang ini nah atas di mana cenah cek mang ujang teh di mana naon cek mang iblis Nya. ai kitu naon kan cenah ayeuna mangung teh ke jam salapan hari amang Si iblis pada. si iblis jurig jai ampun amang ya ai teh cepat teh mama ayeuna mangung teh kumaha ayeuna mama mama teh ngalilir teh kasur teh berat-beratnya aduh kumaha mama dangdan teh mun nyaho ayeuna mah meureun moal dibukaan urut tadi teh nya cek mah teh meureun langsung we meureun nanti banyaran teh ka Amang ka Majalaya teh ai pek aduh papa kumaha tuh coba si Peggy tukang lihat namanya si Peggy goroan Peggy kan bobot bisa si mama pangdangdanan ke di panggung ayeuna kumangkan hah banyak seperti teh Peggy si Mang Iblis mah dopla sama teh nya ngamejaan teh kuduna mah malam 14-nya atau 14 kalau 15-nya Peggy teh kerudung we dangdos di mama teh kan biasa di ieu di kerudung cuma muslim baik teh kumaha atuh mah cepet hayu we di dagoan ayeuna bayangkeun ka Majalaya jam 8 dandan mama dandan saja jam 10 karek naik ya karek mobil. beres karek naik mobil Naik mobil. baik udah wancos magis bae mah aduh amang abi datang jam sabaraha bae penting mah mama datang bener jam 12 kadinya teh lahak leuheuk wak diuk mama teh jalan teh butut mah mau jang butut pulan garorong Pas mobil. oge aduh patung teh mana nu lalajo bos kuliah kari mama nia we karunya bawakan sorangan si amang ngacapi amang kita kumaha mama naik nu lalajo lagi sebar cuma teh gitu gaduh hajat teh kadena teh teu amak da barunya atau we emang ada bulan datang ai pek teh tatos mama ngagoa ngalabunya emang gaduh bewe mah teh datang ti lowong ti itu ti bisa nasa lowong atuh Di sela-sela. di sela-sela Sela-sela awi teh ya. bada ngawitan deui Ke Bagadung deui soalnya mah. Ke Bagadung deui. di muka sampo bari di sarrimut sampun teu aja ka mama di pindingan we ku mama teh teu lepak Mang Iblis mah abdi teh cenah da 2 panggung jasa teu kabujang nya langsung we ka bumi heula padahal masih amang salah mah apa turuna panggung teh 13 malam 14 aya mah meureun kalah nyebutkeun 14 Ya bahasa nelponna kita pang api 14 cenah kosong cenah gitu. dasar si Kang Amang. Yayan mah ka abi ke. Jam tulungan euy urang. Kang, ayeuna urang nyambung dua panggung teu raresaan teh kosong. itu masih sama Abi ka Majalaya sih. Dua nu gaduh hajat dua. Di sangeman cenah sama ya kemarin dibagi 2 si Amang sektor awang Poho cenah urang emang teh. ini mah gejul dasarnya eta mah mama teh tong cenah karunya cek geus setengah jam yang beureun aya jeung langsung mama teh nya udah jam 12 itu demikian jam 1 baru mama teh Salaku penerus ya penerus anak nyuhunkeun pisan pidoana di mama amin lucu salawasna rerengan abdi tiasa ngagandrungi kanu seni Sunda khususna seni kacapi anu dicandak ku Kang Yayan Iblis jamrat kacapi jamrat umumna eta teh kacapi sadayana stamina teh jadul banget mangake nggak bisa diajak teh kacapi kitu kamu yang sareng mama cengkar teh duaan si teh teh sampai ajak teh kacapi kitu gampang mantap nih asa kagagas ayeuna aya Mang Iblis sareng kabujang teh kitunya kacapi cakar dan teh asa aya penerusna beres panginten kapayuna mudah-mudahan abdi oge sareng pun guru Kang Yayan Kacapi Iblis teras berjuang berkarya terasnya kamu teras berkarya teu kengeng elehan leres teu kengeng belikan leres teu kengeng wakan ningali duit leres tos bagus mah karya urang buktos mama uga diudag-udag ku artos leres matak amin ya matak Allah ari jalmi mah urang mah gitu nya bodina seni bodina berkarya berkarya tos kaanggo karya urang artos udag-udag urang karena mama nya tilu ka kalalusan
Wargi sadayana simkuring ngaraos reueus pisan kasumpingan sepuh Mamah Bungsu Bandung kamari ngakene kasumpingan deui ku Mamah Cenghar kakana Mamah Bungsu Bandung reueus pisan ya Mamah Ya, reueus pisan mugi-mugi tambih aya semangat deui Semangat, kanggo simkuring ya. sabaraha kanca. Amin. Hatur nuhun kasadayana. Amin. Ulah hilap sindang ka tahu karasa. Karasa Di Dharma Raja, Dharma Raja, Jalan Jalan Lingkar, Desa Rangon, Tah, sebelum gitu. rumah makan Jugjugan. Tah gitu. Pokoknya mati Mama Bungsu mengaturkan nuhunnya Mama Bungsu parantos nepungan, nepangan pun anak, panginten teh. Ieu teh sami we nebarnya nepangan baraya. Wargi putra Mama, penerus Mama. Pokoknya mati sok berkarya tengahnya. Tos sae karya urang mah teu bosen ulah berikan ulah bunga. Kayak artos budak-budak karya urang. Karaos pisan ku Mama. Pokoknya mati Mama Bungsu sekapkeun sakieu bae tanya nepangan pun anak Kang Ujang si tahu karasa teh. Pokoknya mah iya ucuk nyeri moal benang di ubara sakit.